pasti diwek-wek ya mah. Lah, yuk. Bos, yuk kemana tuh? Telepon yuk. Besok angkat, pengen nanyakan si bos. Bos, angkat cok. Halo Ciwang. Halo WT bos. Mana boy? Bos ini nanya kemana? Were. Wong. Ciwang. Kumaha ya teh bos? Kumaha. Mana boy? Ayah yo. Balik gitu. Oh nya. Aduh, udah kira itu ya, nyasak tuh. Mulang oge sih dari alam teh. Neng. Bicara ulang ngorok kalau kamu maksa ngorok. Neng. Hajar asup. Neng, kopi atuh. Kopi, wajan kopi di kayaknya teh. Pah, kopi. Non ieu. Baca kadinya. Sugan teh moal wakana di hanas duit dipake. Atuh kalau ngulang wae. Kapan ku abet sok dipasihan artos kagok setor nya di kamanakeun. Bilih gaduna anom. Jawab atuh lain kalah ngeluk we kawas kuuk. Gua bener caritaan batur teh. Itu jika nama si bos kerecarakan enggak? Jika nama. Nah, intip lah, mencak meureun. Penasaran nih. Carita naon dia atuh? Carita ya na teh bobogohan deui. Aduh neng. Ulah percaya ku carita batur. Teu pisan-pisan mah. Nya paminte, terus eta artos setor di kamanakeun. Sok jawab. Tuhnya pan biasa ngajawab, batingnya gitu mah. Hanteu neng. Hante tinggal di balaka. Jawab saha awewena. Nepi ka mah hogikeun duit setoran. Cik hanteu. Nahaan kakak? Bener teh bos. Teu beurang teu penting hirup dengan kieu jeung kieu eta. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Matak ge hudang. Hudang naon jadi kahayang, ulah eos ku rasa horeang. Ulah talu ku rasa pangedulan, mah hirup teh aya kamajuan, lain kalah kabeger. Beger-beger kok cik sakerah. Tetangga ramai carita. Sobat saya we ka tetangga kok neng mah. Neng, tok sok ngadangukeun ting tetangga. Karena tetangga adalah wartawan yang memberikan informasi tanpa konfirmasi. Bisa wae ngoles nama. Neng, dangukeun mah nuntos pugu jadi salakin neng, lain tetangga. Ye, kedah balaka mah, neng mah tos kirang rasa percaya ka teh. Sakal pemasok hayang minta diserahkeun. Tah nyaur teh sok lalabora we neng mah. Beda dicanak sangsara gitu kuah. Lain peda sangsara, neng mah sawios teu mewah ge nu penting barokah. Mun saeutik sing mahi, mun loba sing berkah.
pan tika pukur ya gitu neng ka teh. Tapi naon geuning teh tenepang maneh kalah kabeger sagala. Henteu neng, teu beger ama sing percaya. Ama teu bobogan deui. Rek percaya kumaha ayeuna artos 3 bulan parat teu puguh nya dikamanakeun aya lain keur beger. Bener cek tatangga. Eta geus tatangga di wae. Boga salaki mah mending keneh nu kumisan. Kumaha gitu? Sahanteuna nu kumisan mah kaasupna golongan lele lain buaya. Edas. Sare na kursi. Ini tega neng mah kapan tiris. Sabodo teuing. Neng, ama lele. Paingan leueun. Anjir, geus berang euy. Ya kan pemajikan ngebel unaha. Buka melang pisan euy. Aduh. Lapar ini. Mun balik di gelendang. Terbalik bingung di apa konsep putih katanya. Halo Put, jika dia kanjungannya Put, mau kopi dinya sekaliannya. Sok. Ayo nalo. Dikira HP di sada. Halo Put, kumaha? Ieu keur ngojek. Oh, oke siap kerja. Oh, yuk. Saha wong? Cepri teh. Kade tong waktu ka aboy nya. Angke lamun haruskeun mah. Kumaha cieu wong we katang. Kan pokona mah tong dibejakeun tujuanna nya. Oh, itu siap. Sebenarnya teh bosnya ke mana tuh? Aya perlu we kawa balang siar apa sorangan ciung ge. Aboy teh tara aya resiko. Ayo nambur si puri teh. Oh, itu ya. Good. Gimana kera? Cari banget. Cuman tuh jeung si Cibong. Teuing tadi telepon teh keur ngojek cenah. Tiga kali beda.
Nu ieu teh pabrik tahu nak? Ya, yep. Cocok tuh baru. Kumaha teh? Mana nak? Balang siar atuh. Ya, alhamdulillah masih aya nu peduli. Syukur atuh. Teh, sok makan di dalam. Atur dulu nak. Sok gara wong. Wong, enak gara tahu nak. Sok rasan. Tahu Marindo, mantap, mantap. Pasti atuh si Aboy kena ngarasan mama hafaleun. Apalagi gimana teh? Ya hafaleun bahwa rumpanan teh kudu saenak tahuin. Benar, benar. Lain si bos tangina set nges di dia deui. Kumaha caritana? Biasa cekcok di imah, sarena kursi. Atutnya bisa ka dieu. Urang teh daripada sarena kursi, mending ka dieu. Sabari urang ngiskeun pikiran, kalak sarean di dieu. Nepi ka kitu na. Pusing tuh da urang euy, itu da tuh dua bobogohan. Tapi da urang ge ngadenge sih. Si bos teh bobogohan deui cenah. Cek saha? Cerita tangga. Geus tatangga di wae. Ampun. Halo, woi. Mae teh ngejek Sarah? Teh bos. Hah? Saha? Si Eteh. Itu di mana? Teuing. Teuing cenah maneh mah. Kapan maneh nu nganterkeunna? Kumaha dah? Ieu sugan maneh mah. Nah, urang mah nganterkeun ka Pangkalan Ungkuleut. Ih, Diuk. mati yuk. Ya ceritanya kemana? Sapa panjang jalan oge teu ngomong-ngomong, manyuna siga tutut, siga nuker gula-gulana. Eta si bos salakina apal meureun rekaman-rekamanana. Ih, kapan tadi urang dicarita? Oh nya ning nya teu melang. Tenang, si Eteh bos mah termasuk awen kuat. Oh, sok tahu mana lah. Eta buktina boga salaki kas kitu patutnya ih. Alam jada emang naon. Maaf bos, sama bercanda. Duh, nanti diangkat-angkat ininya. Padahal ini rindu sudah muncul di punduk. Ingin breh-breh melihat dirinya. Aboy. Neng, atuh menilami